Habib lamun Jumat di dia lamun Jumat di dia di Cilawang pula esok deket jana gagaro bae kurap awak mah kurap ya mun salat Jumat ge jana Allahu Akbar jadi kau juga gagaro ngan abah geus bebeja kade sing adanya jelema eta ulah dising-sirikeun ulah dihaharuan oh geus cibejaan wah bah teu nya mah diukna ge ditihang Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Aliin radhiyallahu anhu. Ngariwayatkeun ingsun saking Sayyidina Ali muga-muga nilar bendosa Allah anhu saking Ali. Annal Abbas ing satuhuna Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu muga nilar bendosa Allah anhu saking Abbas saala. Iku nakon ya Abbas an-nabiyya ing kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili shadaqatihi ing dalam ngageakeun sedekah Abbas qabla an tahilla ing dalam sadurunge yen tah teka sumaya ya sedekah farakhasa lahu fi dzalik maka gawe kamurahan ya kangjeng Nabi lahu kadu Abbas ing dalam mangkono ta'jil rawahu Tirmizi wal Hakim ngariwayatkeun ing hadis sapa Imam Tirmizi lan Imam Hakim sehingga Abbas naros ka kangjeng Rasul tentang niheulakeun sedekah memeh datang waktuna sahabat mah kuresep-resepna ngaluarkeun zakat deuk diheulakeun memeh waktu di urang mah dipandeurikeun dina waktu dibalik antara zaman urang jeung zaman sahabat saenggeusna dipandeurikeun henteu deui ngazakatna etalah bangsa golongan-golongan PKB pedagang karung butut parakhasalahu akhirna ku kangjeng Nabi dijieun rukhsah mangga bae atuh hayrek diheulakeun mah teu nanaon tuh jadi eueuh masalah al ma'na al ijmali utawi kilaiki ku makna kang bangsa ijmal al aslu fi wujubiz zakati utawi asala ing dalam wajib zakat ayahula alaiha al haul iku yantah teka ingata sezakat opo ubengan tahun al haulu tahun jadi datang ka tahun dimulai mulaina Syawal datang ka Syawal deui kakarak wajib zakat lamun nisab Patajilu zakat qabla mahalliha fil asli la yajuzu maka utai ngageakeun zakat ing dalam sadurunge teka sumayane zakat ing dalam asale itu iku ora wenang ya ta'jil diheulakeun padahal kuduna Syawal tapi rek dipuasakeun lah supaya engke lebaran baroga duit manusia masyarakat ta asalna mah teu meunang tetapi gara anna syari' rakhasa fi dzalik liana satuhuna syari'iku gawe kamurahan syari' ing dalam mangkono ta'jil lil malik ka deong kang milik tapi ku syari' yakni kangjeng Nabi dirukhsahkeun kitulah aturan negara dina Al-Qur'an mah hadis kangjeng Nabi ngajelaskeun awalna teu meunang meme haul tetapi kalantaran urgen dibutuhkeun ku masyarakat ketika lebaran supaya boga duit maka diheula-heulakeun kangjeng Nabi berpikir kemanfaatanana ialah jalbul masalih maka tenan loba urusan-urusan anu ku kangjeng Nabi kitu dijelaskeun dina urusan kenegaraan. Satu ketika kangjeng Nabi liwat kemudian jalan sempit maka kangjeng Nabi memohon kepada masyarakat untuk jalan dilebarkan dimusyawarahkan jeung para sahabat akhirnya para sahabat musyawarah kangjeng Nabi teh hadir akhirnya tarik ulur nu hiji ngamenangkeun nu hiji ngaulahkeun mantak timbullah bahasa idza tasyajartum di mana pacekcokan anjeun fitorik dina urusan ngalebarkeun jalan maka cek kangjeng Nabi fawassi'u coba legakeun datang ka sab'ata azru 7 hasta lamun sahasta na kitu setengah meter atau 30 7 kali 3 sabaraha pinter bangsa nu karitu mata masa kali-kalian anu handap mah pinter jasa
Aduh kanyahoan jasa bodohna. Tapi lumayan sakitu mah dibandingkeun jeung TK mah. Nah, itu Kangjeng Nabi memohon akhirnya dimusyawarahkan untuk kepentingan umat. Ialah riayatus syu'unil ummah. Maka kepala negara wali yakni pemimpin eta boga kewenangan. Urang mah lamun aya masjid wakaf teu meunang digagung-gunggat layu kitu habu. Teu meunang gitu dibikeun, teu meunang disodakokeun, tetapi teu meunang digagung-gugat, tapi sahibul wilayah. Ketika pelebaran jalan di dinya aya masjid, maka aya kewenangan untuk umat tinggal dipindahkeun ka mana. Itulah keistimewaan raja. Itulah keistimewaan seorang pemimpin. Parakhasallahu, maka Kangjeng Nabi ge nyieun rusuh jadi seueur rusuh. Nu mentak nu hebat mah ganti presidenana ku Habib Rozak. Wah, Jokowi diganti dilengserkeun ganti ku Habib Rozak. Masyaallah, masyarakat kawin malulu. Allahu ayu ajil sadaqatahu. Magae goda gadoy Malik nu kuari teu meunang nyandung ku Habib Rozak dilegalkeun. Bagai kepari jangan nama telaku tetap. Bagai ku tetap kado Malik ayo ajilah utawi henteu ngagakeun ya Malik. Atuh deuk sakalaku ka satu jalawat. Sedekah tawing sedekah Malik qabla waqti dalam sadurunge waktuna sedekah. Amaman kana wasian anapun teu wongkangana yang mandiku kang den wasiatan dalam malin ngata harta. Andai kata kena wasiatnya kita ngurusan sehartana. Awalian alihah atawai ku kang ngurus alaihi ingat semalnya seorang walina atuh tama palai salahul haku maka orang ikut kegedeman apa bener pitajil zakat pimahiliha ing dalam ngagakeun zakat saking teka sumayana zakat at-tahlilul labju wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makhfudun bitab'iyati li nafsihi. Lan kang den asoraken kalawan sebab nganuti kadue nafsune ya si wong. Wa hawahu lan hawane ya si wong. Wa man tabi'a hawahu hiya bihi ilal hawan. Sapa man iku nganuti man ing hawane man maka den hinakeun apa bihi kalawan man maring kahinaan. Ama gola syair kaya oleh ngucap sapaki syair ngucap-ngucap la tattabi'in nafsa fi hawaha inattiba'al hawa hawan. Aja nganuti siraing nafsu ing dalam hawa nafsu. Satuhune nganuti hawa iku hawanun kahinaan. Jelema geus boga martabat hasil jerih payah perjuangan untuk meraih makom indallah. Mulai nyana zuhud wari terus-terusan berusaha ninggalkeun karesep tentang dunia. Nyai-nyayan lumayan geus teu kabita ku dunia nu dipake kahayang tujuan pokok Allah. Mereka dua makhluk. Riweuh makhluk teh sakadar dua makhluk teh mun teu ngalem nyacad. Tertera di dalam hati ketika batur ngalem urang bunga, batur nyawad urang bendu, can boga makom jelema nu kos kitu. Lamun dibere soal dunia hirung bekah mun teu dibere ngancam. Moal datang deui aing mah kadinya diondang ge kajian ku kumaha ge sebab amplopna ipis. Eta mah kiai ojek. Nukos kitu kiai lain tuturkeun komo si eta mah asal teu diberkatan atuh geus ngaco jauh
kudu dizuhudan soal dunia soal makhluk qanaahan dunia jeung makhluk urang kuari geus zuhud tentang dunia qanaah tentang dunia kadana nomor hiji nama qanaah teh nu eueuh ulah duteangan nu aya bagi-bagikeun moal aya jentulna teh oh hiji-hiji acan minimalna bae atuh nu aya urang tasarrufkeun kana aturan-aturan agama nu eueuh ulah diteangan ketika datang tarima ngan urang gunakeun kana jalan nu dipikaridho ku Allah turutan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an turutan Sayyidina Umar turutan Sayyidina Utsman geus lumayan nya bisa dapat zuhud dina dunia geus nyayan ku hari ibadah nu kamari di mana si khusyuk teh neangan khusyuk moal kapanggih sebab pamari Allah ngan jalan khusyuk masa tungtung dina hate geus eueuna naon karak aya khusyuk satungtung di jero hate ambalaya pateep-teep aya mio aya poswan aya sekupi malah hayang ganti hayang boga apansa Vespa geus eueuh ganti ku mio ti mio ku hayang apansa kumaha carana ieu semuanya kudu maling mah ieu jero hate urang kos kitu moal aya kakhusuan boga pamajikan lain dinikmati saya belah ieu urang urus kuari japur kutut ge dipandian diurus pandian purus jadi bagus kula sok tuangan teangan segala kasubang ka Karawang geus bae lah irek ibadah mah eta bae hiji satungtungnya bisa nenangkeun pikiran urang ditoel nang karak atung geus teu kudu neangan-neangan deui kecuali lamun ditoel nya nangkub wah ieu geus lain garasi ya tah nah ieu mah maksudna kan lain endek sesenangan tetapi endek ibadah ka Gusti Allah terus makhluk ku urang di kitu uzlahan padahal mah teu meunang ninggalkeun makhluk lamun teu boga masalah ketika urang boga masalah meunang ninggalkeun makhluk masalahna deka Allah kuari geus bisa eta tidinya ge ibadah geus mawaan naon sababna si urang kok ieu teu mawaan ibadah teh sangheuk aya naon di jero hate urang ketika ku urang dileungitkeun tentang cinta dunia cinta makhluk mawaan ke ibadah asal maksudna ka Allah mawaan hayang sorangan kuari ngageser sorangan embung ku kumpulan jeung jelema ari lain ngaji mah embung babarengan jeung jelema ari lain jalan ka Allah mah resep biasa urang mun maca sholawat resep biasa mun zikir salat eta dengan sendirina ko nikmat ngan encan datang ka puncakna lantaran nafsu masih aya keneh ti dieulah urang terus ngopena nafsu ulah nutur-nutur nafsu kahiji kadua geus beres nomor katilu jelema nu geus boga pangkat kemudian bisa morosot deui amruk bittabaiyati li nafsi wa hawa kusabab nuturkeun nafsu jeung kahayang urang lamun teh dididik ku guru moal beres ibadah ku wajen teuing tarang harari deungger cara PKS moal bisa PKS tinggal PKS wacana make jubah emang jubah bisa ngahusukeun wacana calana rek komprangna kahandap haju naon garang-garang samping ka luhur cara potongan Cianjuran emang bisa husuku kitu lamun bisa husuku kitu mah meureun urang Cianjur harusu buktina jan teu biasa-biasa bae teu ngaleungitkeun ria posisi ria teu nyaho titah ngaleungitkeun ujub posisi ujub teu nyaho
jalan ngalengitkeun ria ujub takabur teh geuning henteu diurus atuh moal bisa sakadar lisan mah tuh gampang bae dulur sing ikhlasnya urang ngariung ulah hayang nanaon mangga balik we nya teu dibere berkat nyana nu ngomong nyana anu bendu tadi mah nyana ngomong sing ikhlas bae nya urang karena Allahan bae nanaon ge mah pentatangga ulah sok hayang berkat-berkat geus beres basa bubar ngariung kabehan dibabagi berkat Haji Pudoli kalewat nyana nu ceramah ngomong jeung babaturana kasing salah mulai kita ngomong gitu emang dia yang menang di dia henteu lah kajian karena Allah bae ke mah tujuhna moal hadir lah eta penyakit eta kos gitu nah ieu kan hese nah eueuh di jalan iwalti kudu make metode untuk usul ilallah thariqah adapun thariqah nu terserah deuk make thariqah naon ente sarua acan dek Qadiriyah mangga, anak Sabandiyah mangga, anak Tijaniyah hegae, Utsmaniyah mangga, Rifaiyah, Nawawiyah, Rozakiyah. Teu anyar eta mah bangsa mun asup ka dinya ngopi melulu. Ya Allah, ya Rabbi. Ninggalkan dunia mangges, ninggalkan makhluk mangges, tapi ternyata nafsu aya keneh. Di jero hate urang nafsu teh aya keneh. Urang nutur-nutur nafsu, nutur-nutur kahayang. Pokona waman tabi'a hawahu huya bihi ilal hawan. Cilaka kajian kukumaha. Ke kiai ai nafsu teh emang kumaha nafsu mah mun dijabarkeun moal aya tungtungna urang geus sering ti awal ge ngabahas nafsu bae ieu mah caritana carita praktek bae praktekna nafsu mah lamun aya di awak urang osok demo eta nafsu ngaranna jeung nya nama sok ngarayu nafsu eta ngarayu coba atuh zaknya naja batur ge kiai urang ge kiai kan batur geus boga motor atuh sarua kiai mantak naon atuh ja urang boga pangeran atuh ngadoa bae ka pangeran ja pangeran mah maha kawasa jeung maha sugih atuh pan urang boga pangeran ngadoa mantak kunaon ka pangeran Allahumma rzuqni afansa wa minimalihi mio tuh cak Allah kok tolol-tolol teuing sia deka Allah mah teu bisa teu beunang kos kitu urang ngadoa ge panjang teuing teh ditegor ku Allah deka Allah urang mah pan lamun ngariung doa panjang jasa eta teh ditegor ku Gusti Allah aing bingung merena cak Allah ieu hayang itu hayang ai ibadah henteu tapi sih ade ai di bab syariat mah tuh mangga bae sebab itu ibadah tapi kan lamun geus ka thariqah mah ibadah teh diakurkeun jeung qalbu ari syariat mah hayo bae Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil terus qabla dan nas'aluka hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan al-wa'fa idzal hisab parawat cak Allah teh pepentaan gitu kan kemudian kabelah dina Allahumma ya ghani wa agnina ya Allah agnina ya Allah agnina ya Allah bihalalika an haramika Allahumma salim ya Allah min afatid dunya wa azabil akhirah terus bae kabelah dina Allahumma rzuqni ya Allah terus sak Allah ambalai amat apa menta mun ditanya aja pendi kok panjang amat sing ngadoa beus teh diberkatan pendek-pendek teuing mah eta teh aya kos kituan teh kiai teh aya di syariat mah masalah geus ayo bae satungtung nu talar dibajeng hizib-hizibna hizib ge dipake ngariung bloon Ki Pudoli tolol hizib ripai dipake ngariung ambo tambah hizib nasor emang dek perang wow pohara jasa ai di syariat lah tuh emang teh ai masyarakat ada ngadengikeun pek bae masyarakat kan geus kieu yeuh geus kieu bae asalna ieu mah geeusan turun kan ka handap tadi pajar deuk geeusan naik deui ka dieu turun deui ka dieu nyana sing harewas bae engke mun nyana deui ngada urang balik yuk ieu keur carita syariat mah atuh satungtung nyana
kitu naon ngaranna talar atuh dikabeehkeun bae terus ditorekat teu meunang kos kitu ruya rayu ka Allah doa teh kan ngarayu teh ngaranna ka Allah cek Allah aing teu kudu dirayu sesok ngarayu ka aing cek Allah teh sapasna ahli thariqah moal aya jelema ahli ibadah doana panjang-panjang moal aya sadunya moal aya sadunya ieu mah isin ka Gusti Allah pas dapat ini makom naon ieu oh ieu makomna ngariung salamet ngariung doa salamet bae geus malah mah kabelah dieuna mah geus bae hiji bae doana asal amin amin rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallu alhamdulillah ke ngariung ditu rabbana atina fid dunya hasanah ke ngariung ditu kitu deui masyarakat dadak kanyahueun teu talar doa teh mah kiai ajuda masalah panjang teuing masyarakat mah embung pendek teuing kitu keneh kos awewe panjang teuing embung cek nya aduh ai keterlaluan mah panjangna pendek teuing komo sautet sia mah sok aju ka mana bae heran ieu mah na ye nuturkeun hawa nafsu mah moal beres sok ngarayu ka Allah tanda eta nafsu urang ngadoa hayang sorga nafsu berarti sebab eta mah perwatekan jelema dikanarakakeun embung dikasorgakeun hayang nafsu ulah-ulah urang hayang soal rezeki ulah-ulah urang hayang sehat ulah-ulah yang ieu mah keur carita hayang sorga bae nafsu keneh moal boga makom indallah moal wajen jujung kelan moal bisa teu meunang urang norekat mementa sorga teu meunang aya eta cenah sok kadaeng sok menta eta mah tabarruk doa Kangjeng Nabi ieu mah dibaca sok teh doa Kangjeng Nabi we mah ngahormat ka Kangjeng Nabi nah adapun diri sorangan mah deuk dikasorgakeun mah deuk dikanarakakeun mah ngajanu Allah ieu eta teh lain ngomong doang di hate urang mah keur ngaji mah bener-bener mah coba-coba aing deuk kitu teu siap besi kanaraka aing teu siap biasa berarti nafsu keneh kan nafsu keneh aya seorang waliullah can kebal di zaman eta Ki Ma'mun eta Ki Ma'mun anon garang-garana Cibarusah aya jelema kan osok diutus ku Gusti Allah wali abdal terus datang ka dinya borok di dieu bude borok bilatungan di Tangerang ge aya keur ieu Habib lamun Jumaah di dia lamun Jumaah di dia di Cilawang pula esok deket jana gagaro bae kurap awak mah kurap ya mun salat Jumaah ge jana Allahu Akbar jadi kok juga gagaro bae gagaro ngan abah geus bebeja kade sing adanya jelema eta ulah dising-sirikeun ulah dihaharuan oh geus dibejaan wah abah teh ternyata mah diukna ge ditihang bae Jumaah milu Allahu Akbar ditihang kayaknya mah gagaro bawa turunnya na ruku naonnya mau gagaro batil tapi ngisi bejaan sing ade guys ieu mah keur carita eta di Bekasi borok nyana seuri bae ke lamun wudu borokna eta nabi latungna dicokotan ku nyana diasup-asupkeun ka wadah ka gelas set bilatungna geus uhan bilatung nyana ngala wudu ke nyana salat ke geus beres salat bilatung diasup-asupkeun deui kitu bae eta nyana mah asal wudu dikaluar-luarkeun di toilet bilatung diasupkeun geus beres salat diasupkeun deui aya nu nanya Ki jak kiai lain banyak di ki bae gitu Ki eta teh bilatung kudu diasup-asupkeun kayaknya makhluk Allah menangieun Allah nu mantak dijieun ku Allah di dieu ge meureun dahareunnya nana aya di suku kula ieu mah menghormati ka Gusti Allah we bilatung teh ulah dibawa salat jangan nama makhluk kos kitu ngan ketika geus salat mah atuh dahareunnya lamun teh di dieu deuk di mana manan Allah neundeun ge di dieu meureun rezekina di dieu datang moal coba pikiran urang ka dinya hayo coba ye aya urang mah diantepkeun leho leho diantepkeun ka dieu
Ki eta leho nang Allah. Oh nang Allah tetep temenang antepkeun bae kebal-kebal asin meureun disusut-susut oge. Ieu loba lamun lain wali Allah mamal bisa emang kumaha gitu. Didinya lah saat-saat kos kitu pangkat ditaikeun ku Gusti Allah. Sebab nafsunya anakna teu dikepar. Urang mah pan nafsu teh hayang sehat bae embung gering. Ketika dibere gering teh urang mangarasula ka Allah Gusti kieu-kieu teuing. Hitung ku sia sehat sia sabaraha taun kakara gering saminggu bae ge cak Allah geus gusti-gustian. Ye emang naon nafsu bener. Ketika nafsu geus eueuh gering bae tuh janu Allah janu sehat ge. We dicokot bae. Cenah aing dek dicokot ku gering ya tuh mangga teh teuing janu Allah ieu. Ye deui kumaha? Ngomong urang keur ngaji bener. Ente dibere we gering 2 poe aju bae. Ente cai lah. Kadukun lah. Ye bebeja bu cenah kiai geus sabaraha rupa ieu mau obat. Geus kiai, geus dukun, geus naon, geus dokter ieu mah tinggal ka tukang sihir doang cenah nuncan. Ieu kumaha urang nafsu tah. Iya babaro-baro dah hayang surga ke kakak nafsu ente nuturkeun nafsu hartina uhiya bihi ilal hawa teh moal buang pangkat turun ente masyaallah karim tah lamun urang nyaritakeun model kos kitu tah dicoba kapan ku Tuan Syekh Abdul Qadir teh aya muridna anu sukang menta-menta teh menta-menta ge bae di jembatan ke ibadah zikir ke isuk-isuk atau sore-sore menta-menta ge ku batur geus diwali-wali bebeja ka Tuan Syekh Abdul Qadir aya waliullah ibadahna pohara zikirna pohara peuting tarasara di mana cek ke Tuan Syekh Abdul Qadir di jembatan purati menta-menta untuk penan gawe nangan menta-menta doang kita mau formalitas doang diteropong sebab seluruh wali kan aya di bawah tangannya lain wali teman kuka masyarakat geus diwali-wali lain jakus hebat jasa segala rupa nage kayak kukul ada dicoba ku Tuan Syekh mejennya nyana keur hees batokna dipiceun bleng bae kapirunan udah hees nyana biasa ndek operasi action nyana neteangan ku nyana batok aing ka mana ieu batok aing ka mana nanyakeun ka sekitar eta batok aing ka mana bejakeun ku salah saurang tuh batok mah anu micun tuh ka ditu tuh kapirunan saha eta jelema nu micun naonan paranti usaha aing bejakeun ka Tuan Syekh tah lamun wali moal neangan batok ketika geus leungit atuh leungit bae nyana endek boga pagawean paling nampa atau neangan deui moal kudu neangan sebab batok eta dunia geus leungit batok bae di teangan kula mah tuh kuda kula kandang nak emas andai kata anu nyokot moal diteangan tuh anjing kula 1000 make kongkorong emas kabeh geus laporan nu di anu bahwa eta emas teh aya nu malingan we sabodo teh urusan dunia ieu mudah-mudahan we nu maling emas kula bisa ibadah ka Gusti Allah sugih Tuan Syekh teh tapi teu ingeteun kana dunia eta jelema susah geus diwali-wali orang lain wali sebab batok hiji bae ge kudu teangan kototang-kototang datang ka teu zikir coba hayu jasa nafsu berarti cinta dunia cinta makhluk nafsu na kadinya jehe emang kumaha gitu urusan jeung Allah nah si Tirabatul Adawiyah ditanya ieu nu mantak boga pangkat jadi kutub kumaha emang lalakon kula baheula terus ibadah ka Gusti Allah teh ku Gusti diantep bae satungtung di jero hate aya duniaan aya makhlukan kula berusaha payah cek Rubatul Adawiyah ngaleungitkeun cinta dunia alhamdulillah lain nang kula nang Allah tadi aku kula ciptaan Allah mentana ge ka Allah ku Allah dibere teh cinta dunia alhamdulillah kurnia tu Gusti Allah mulai nikmat ngan tetep can diangkat jadi wali karak nikmat ibadah baik ngaleungitkeun cinta makhluk sebab makhluk mangan sakadar ngalem jeung nyacat kukula diabaikeun teu mahi sabulan 2 bulan ngabaikeun makhluk
ternyata alhamdulillah kula nanu Allah makhluk nu Allah menta ka Allah alhamdulillah ku Allah diberi cinta ka makhluk nang Allah tidinya kula encan diangkat jadi wali bae ngeunaheun ibadah mangan semet sakitu bae kula teu ngaharepkeun karomah ku Allah teu dibere jancan jadi wali karak ngeunaheun ibadah bae kula nyuhunkeun ka Gusti naon ieu nu mantak aya ganjelan cek Gusti ngadoana sing bener oh orenganan doa kula menta sorga tidija kula teu pernah menta sorga Gusti abdi ibadah ka Gusti teu hayang ka sorga sama sakali teu embung ka neraka urusan ka sorga jeung neraka mah teu mah urusan Gusti janu Gusti abdi mandek ngabdi be ka Gusti kitu na teh di jero hate kakarak dironjatkeun ku Gusti Allah jadi wali. Guys, urang bari mah ulah sok ngadoa-doa jannah-jannah gitu ulah. Ulah guys. Allahumma nas'aluka jannata wa na'udzubika min sakhatika wa ulah. Sebab eta hawa nafsu, emang hayang surga mah hayang nafsu. Tungtung nama urang ngadoa aya teu di kana nerakakeun gerger. Ulah saturut-turutna. Kudaya nu nungtu. Jelema di zaman Tuan Syekh pengusaha besar. Begitu pengusahana ambruk total menta doa ka kiai anu teu kaharti ka kiai anu teu kaharti ka kiai anu hikmat beureun aya nu ngabejaan sia tuh lamun hayang menyat deui mah tuh ka ditu ka Tuan Syekh di mana tuh di ditu datangnya na ka Tuan Syekh ku Tuan Syekh ditanya naon ieu kula pengusaha ajo kula menta doana ku usaha kula ambruk supaya menyat deui munggah aja tuh ceknya sok kabalinger mama atuh pan dunia ge geus eueuh munggah haji emang munggah haji ka Mekah atuh lain pan munggah haji maka Baitullah atuh Baitullah teh pan lain di Mekah wah Tuhan saya teu bener cenah ieu cakatenya sul sok tujak tunjuk jur hati teh sakala teu bener teh kana naon ka Mekah maneh teu boga ongkos atuh lain ka Mekah ka Baitullah itu jadi awak sia ge Baitullah mana Baitullah teh eta kolbu teh Baitullah sok datangan teh kolbu perem bedak bentah aya eueuh perem kolbu renungkeun ku hate aya kolbu bentak aya kolbuan kan aya di jero kolbu maneh aya duniaan dunia nu leungit araya kabeh mun anu kaya ngembalikeun dunia geus benta tulung kan maneh ka kiai anu bener aju kiai anu teu bisaeun kan henteu atuh kula ge sarua emang kula pangeran atuh lain kula ge manusia teu bisa ngawujudkeun usaha maneh supaya maju deui. Ieu kula mandek minta doana kieu konsepna geus usaha mata mah usaha nu eueuh mata mah geus eueuh perjalanan eta adalah pagawean Allah fa'alul lima yurid kuari mah kieu bae maneh ti eueuh ka aya nang sa nang Allah dihirupan ku sa ku Allah engke di maotan ku Allah eta menang maneh usaha menang sa menang Allah eta maju nang sa menang Allah eta kuari eueuh dunya menang sa menang Allah balikeun hate ka Allah gerage ka Allah gerage deuk nanaon ge ka Allah bae hayang maju penta ka Allah hayang mundur penta ka Allah hayang sehat penta ka Allah nu boga sehat Allah nu boga sugih Allah nu boga harta Allah nu boga maot Allah nu boga hirup Allah penta ka Allah tanpa kudu make tangan-tangan manusia cek gana teh atuh teu bisa kula makos kitu sasalaman beat kan geus tadi beat ku Tuhan saya gas cicing tah dirinya digubung cicing diberenya na zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha sebulan 2 bulan mulai panggil deui kumaha alhamdulillah ternyata horeng dunia mah comberan jari hiji caknya kula minta doa bae ka mama supaya ulah resep kana dunia ieu kuari geus resep kana dunia nu kamari kula usaha teh horenganan eta teh ku kucuprakan dina kocomberan mama alhamdulillah wauh jeung mama kula kuari sugih jasa tuh
Kuari teu boga naon nyebut sugih. Cak nu ngadengekeun pugu mung surut sugih. Kuari mah teh kula sugih jasa horenganan kula kamari. Cicing dina kendaraan horeng kocomberan, cicing di tanah horeng kocomberan, cicing di usaha horeng kocomberan. Nuku kula di udag-udag goreng kocomberan teh ih Gusti mun kula inget kana ka tukang urusan-urusan kos kitu. Horenganan hirup di tengah-tengah kocomberan. Beuh mun cacak-cacak henteu wauh jeung mama meureun kumaha. Lainang mama pan tadi gatita ka Allah teteh nu ngitukeun. Oh, lamun bebejak haji pendi mah bot tunang saha deui. Bisa kitu teh panang aing. Atuh mah berkat sia ka aing. Bersyukur mun aing kejebur sia. Eta pan kieu blon teh mah kos kitu. Hei, sia keur ieu kan masantren di aing. Tina teu bisa amil jadi bisa, tina teu bisa jurumiyah jadi bisa, kuari sia jadi jelema jadi kiai. Kunaon tilok nyaba ka aing atuh wayahna bagi dua totolol teh kiai kita bagi dua kudu inget ka Purwadak si sia ti bodoh ka pinter teh kapan nang aing eta kiai jahanam temen nu kasih kiai teu beres teh kiai kuari mah nu mantak sagadaya alumnian kupaya kararumpul imah kiai engke nya nangieunkeun gerakan-gerakan lumayan aya leuwihna tina gerakan eta jeung meuli ban Fortuner kiai tolol kan kiai torikoh moal kos kitu. Etan bangsa kos kitu teh kiai kocomberan. Urang teh lamun ngomong kos kitu kadengen ku nyana marah ieu kan makom wali. Keur ngaji teh makom wali teh kos kitu sagala menerima siswa baru, rimpak. Pondok pesantren naon ngaranna? Pondok pesantren naon eta ngaranna? Pondok pesantren Darul menerima siswa baru jahanam temu kos itu wah nu kos gitu Assalamualaikum Waalaikumsalam deuk mana abdi ieu masantren jadi mah pondok ke kampung pondok beras penis kali itu tuh aya pondok kiaina aja pendi di ditu bisa dagang karung saya di ditu mah oh ulah ka dieu nu pondok mah tuh ka ditu di dieu mah henteu teh lah sapira dieu ngajina ge letik teu endeup ge diulah-ulah. Ya lain bejaan masyarakat supaya marondok kadinya supaya jara di jelema orangnya nana gitu lain jadi jelema ieu jurig ulah ya tatuan Syekh mah dikitukeun bu mama cacak-cacak abdi lamun teu kapanggih jeung tuan meureun bae dicarekan ulah ka mama ka Allah mbak teh ieu teh neuk nungtun di ka Allah kan ulah kudu ka mama kabeh nang Allah. Nah, kuari mah geus kapanggih dengan cepat nyana lantaran cerdas. Kuari teh geus aya dina ngeunah rarasaannya na dunia teh hina, dunia teh kocomberan ngan encan diangkat-angkat jadi wali. Kunaon? Sebab nyana menikmati kana kangeunahan eta nafsu ngaranna. Ieu keur carita nafsu, urang mun ngabahas nafsu ti mimiti mah geus panjang teuing. Ieu mah keur carita jelema-jelema nu ibadah dibere kangeunahan nyana menikmati kangeunahan eta teh nafsu. Oh, cak jana teh atuh kudu kumaha ieu? Henteu kudu kumaha pice dan we nafsuna. Engke bakal dicoba. Ketika orang ndek nyoba micenan dunia bakal dicoba ku Allah didatang-datangkeun sanggeusna didatangkeun loba nu menta, sanggeusna loba nu menta engke loba nu leungit ndek kumaha sia. Iqrar dihareupeun aing cak Allah bahwa sia teh ndek ninggalkeun dunia. Kuari ku aing dunia didatangkeun menyikapi datangna dunia terhadap siapa nang aing deuk kumaha sia sanggeusna aya di leungeun sia eta dunia nu kumaneh hendak ditinggalkeun teh ku sia dinikmati apa henteu mulai aya daratang jelema nu menta-menta berbagai lapisan-lapisan. Nah kuari sia menyikapi dunia nu ku sia deuk ditinggalkeun kumaha sanggeus sakos kitu engke aya dunia nu leungit nu direbut dan lain sebagainya sebagai sia manusia nu ikrar dek ninggalkeun dunia coba sia kumaha menyikapina ketika urang dek ninggalkeun dunia jadi cobaan ketika urang dek ninggalkeun makhluk dararatang berang peuting terus bae dararatang engke ge makhluk datang nu ngalem anu nyacat engke makhluk nu mere anu menta engke makhluk mencoba sia menyikapi makhluk teh kumaha lantaran di jero hate sia ikrar dek ninggalkeun makhluk dek ka aing ku aing didatang-datangkeun makhluk ti berbagai lapisan masyarakat ti mimiti nu susah awewe lalaki nu sedang pejabat kabeh datang sia menyikapi makhluk kumaha bener henteu sia dek ninggalkeun makhluk na dek ka aing ketika dek ninggalkeun nafsu dararatang menikmati henteu sia kana kaindahan jeung kangeunahan
model tadi tah jelema dikaluar-luarkeun kitu bilatungna eta kan jadi kangenahan buat dirina nikmat amat cekeuna horeng bilatungan eta kan nafsu mantak diasup-asupkeun deui ka dinya beusi eta teh termasuk nafsu asup-asupkeun deui ka dinya antepkeun kumaha Allah bae paeh nang Allah hirup nang Allah ngomong mah keur ngaji bener ditajong bae mana ieu fa'alul lima yurid lu badak deg jadi wali ngeunaheun ngomongna wali praktekna lamun eueuh guru mursyid hese jadi wali mah nu sebut wali murad jarang tetep make perjalanan kitu nuturkeun Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir dek datang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi jeung nu dituturkeunana naon ieu ti Kangjeng Nabi eueuh urang teh ye anu ngabimbing urang manuturkeun Kangjeng Nabi teh sok diceramah-ceramahkeun ku tukang ceramah ieu mulu dan tuturkeun Kangjeng Nabi tah lamun dahar cek Kangjeng Nabi teh ngan 3 doang tutur nu kos kituna atuh Kangjeng Nabi mah dahar 3 ge korma urang coba mun dahar kitu mun dahar urang sangu aju make 3 sedengkeun sanguna bulog asana ti isuk Habib Rozak eureun-eureun magrib dahar ji atuh nu kos kitu mah eta mah urusanana teh mah urusan la sapira tuh nya urusan pakaian tuturkeun Kangjeng Nabi urusan sare tuturkeun Kangjeng Nabi teu salah lain eta dina thariqah hayang usul ilallah mah nu kos kitu mah tama sapira ning sapira nu kudu dituturkeun naonna sifat nu wajib di Kangjeng Rasul hiji sidik wajib Kangjeng Rasul kasipatan ku sidik mustahil Kangjeng Nabi kasipatan ku kidib tuturkeun ku sia ulah aya bohong saeutik-eutik sasieun ulah aya di diri sia bohong ka Allah bohong ka makhluk bohong ka diri sorangan awas ya urang mapan bohong ka Allah mah alhamdulillah teu kaliwat munafik karana bohong ka makhluk terutama ka pamajikan komo pedagang bohong melulu penggede gedena bohong pedagang tuh pejabat gitu kayaknya mama ya nanti kalau kesorean jangan dianya bisa di kantong aing kabeh da bagus karena itu emang tengah bohong ditang keluar hahaha bae moal teu ku galedeg teh jelema nggak bohong ka pamajikan nggak bohong ka anak teu meunang nggak bohong ka tetangga nggak bohong tah hiji tuturkeun ente hayang boga makom Kangjeng Rasul boga makom teh kewajiban ku sidik jelema moal aya nu dibere makom keur di luhur kasur moal aya ja Kangjeng Nabi ge 3 taun teh uzlah ka luhur teh emang kumaha gitu lalawara nalika geus teu berasaan boga nanaon sabaraha atuh kabeh ge nu diangkat teh keur mejeuna masyarakat kabeh ge atuh Kangjeng Nabi Ibrahim keur dijeroseun je diangkat dibere kanikmatan wusul ilallah teh kapangijeng Allah teh dijeroseun kapangijeng Allah teh dijeroseun seuneu sakitu panasna justru kanikmatan jang Kangjeng Nabi Ibrahim mah tara aya jelema diangkat jadi wali di spring bread moal aya jelema diangkat jadi wali di luhur spring bread keur kikieun bae wo diangkat engkau adalah waliku komo ti hotel ka hotel ti moal aya jelema keur dinikmatan dahar di restoran pakaian bagus diangkat jadi wali moal aya ku Allah ge engke teu dimasyakatkeun iyalah ngan beda-beda engke tipeuna dan eta mah rahasia masing-masing nah kos kitulah eueuh Kangjeng Nabi Yusuf di jero sumur di penjara eta tah keur usul ilallah Kangjeng Nabi Ibrahim di jero seuneu Kangjeng Nabi Musa di Gunung Tursina wabeh nu keur ngeuneunahan dibere usul ilallah na teh keur mejeuna manteng ka Gusti Allah sok geura ti mimiti Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Idris Kangjeng Nabi Nuh Kangjeng Nabi Hud terus kabeh usul ilallah na teh saat-saat keur dihina Kangjeng Nabi Hud diangkat jadi rasul teh keur dihina ku masyarakat diangkat jadi rasul dihina di edan-edan Hud edan Habib Rozak edan anyar tuh kan kos gitu
saat kos kitu nyana menjikapi ka Gusti Allah. Oh abdi nang Allah, masyarakat nang Allah, nyangakeun sadaya-daya diresepkeun nang Gusti, dibendukeun nang Gusti. Atuh abdi kieu ka Gusti ya isuk page toge bakal maut ka Gusti ieu. Geus teu aya dampakna naon. Cemohoan masyarakat, penghinaan masyarakat, dampakna naon ka Kangjeng Nabi Hud, kakarak diangkat. Usul ilallah. Seluruh nabi pernah mukalamah jeung Allah. Usul ngaranna. Eueuh, rasul henteu usul ilallah. Allahu